Sial amat aing. Dicek tai di. Sadi nu ngising ti dia sembarangan bae. Teboga akhlak ya jelema. Ih. Geura kasamper gelap halodo be. Ngising sembarangan. Daripada galau tapa ruguh mending ngomenan gitar lah. Tongenan los asa manggujang gandring be lali urang. Horeng perih jadi duda. Aduh, geus teu kawawa. Aduh, nasib jadi duda. Lah aing. Ganeng samin. Ngagitar ngeunaon henteu. Nu aya nyeri kana ceuli aing. Atuh anjing sia ka dieu. Deuleuh aing keur hayang gagitaran puguh. Ih, aing kekedengan ti dieu, ulah ganeng. Aing keur galau bek, aing keur hayang ngahibur hati aing. Min, mending bunuh diri di itu. Percuma saya hirup ge, mantak jadi duda permanen. Lamo sacareup-eueup aing ngomong, tampang kos aing mau kabel ge menang awe deui. Geus moal mungkin, Min. Geus moal mantak aing nu daekeun deui ka sia. Beungeut kos bangkong balentung ge. Daripada saya mau ngerasaan kawin, mending aing kos bangkong belentung ge geus pernah ngerasaan kawin. Atuh tenang be, Min. Engke ge geus aya waktu nama aing ge kawin. Ja jodoh mah geus aya nu ngatur. Jodoh sama geus mati jerok kandungan bek. Eta sia, sembarangan aing ngomong. Geus sia keur mabur kitu, anu kekedengan di dieu. Woi, lecau, orang jada sia. Ngelunjak sia. Aduh, boku sia tah. Kedetan naik. Ngeunah bae cok atuh ku sia. Menyambut tai. Waduh, woi, leungit ke sendal aing saya lecau. Bodoh tai. Eta sia, da saya. Mana butai. Wah, kudu ditiangan nih mah jelema, ajakan ribut emang ka aing. Kemana eta sendal aing? Lamun leungit bahaya ieu mah. Bisa-bisa cerekan ieu mah kumaha aing. Lah, Jo, ceuli dirorekan bae, congean meureun sia mah. Sembarangan sia. Pilakuna geus budang ki congean keneh bae. Atuh ceuli dirorekan bae, keluar kupon mual. Teu nyahoeun. Ulah-ulah kupon tip emas ge meunang aing mah diceli aing. Eta sia, eta ceuli apa Gunung Pongkor, Jo, aya emasan kitu. Percaya sia nya. Entar lah, jelema edan meureun aing percaya ka omongan sia. Sia mah tip. Geus sia geura buktikan nya rorekan celi aing ku sia. Iya, kau yang rorek pakai linggis, dek hendak sia. Atuh mending dikampak tip kagol beulah yang sirah aing. Embung lah, besi paeh ke sia. Ju nyusakeun kabehan deui. Nyusahkeun. Nyusahkeun naon lamun aing paeh? Nyusahkeun lah, awak sia di belakang masjid. Dek kumaha ngagotongna lamun sia paeh. Oh nya. Serunya amat yang kena ngagotong aing na. Mangkana, paling sia mah digusur kacai dipalidkeun. Sia, emang aing runtah Jakarta dipikeun kacai ben palidkeun bae. Emang mirip runtas ya, Majo. Ulah moset. Seganeng salah, ngacaprak omonganna. Kalem-kalem, Jo. Geus kira rorekan deui tah teh sukan menang tiket umroh. Pinekeun, cuma ngebul saya kontep. Woi, buluk, udah buluk. Mosret. Nyawa teh sendal. Atuh nyawa eta sendal met punya sepatu. Buluk, maksud aing saya nyawa teh sendal saha? Wah, jadi masih ada syurup-eueup. Nu bener sia. Oh. Beuh, tuh kan bau tai, bener eta sendal syurup-eueup. Wah, ngalunjak eta budak. Emang kunahan kitu, Met? Atuh aing keur hamu wae dibabet ku sendal. Jus sendal asup ka sunggut aing. Mana butai sendalna. Wah, parah kitu mah syurup-eueup. Wanian jasa ka sia, Met. Kang disemek temen ku aing. Di mana kalau zaman eta? Tuh di ditu, diranjang di hadapan tangkal nangka. Nu bener sia. Geus takut ku aing ngalunjak eta budak. Waniana melewat aing ku sendal. Jangan, Met, hajar. Lebok saya tarup-eueup. Padahal mah aing nu melangkeun sendalna.
Bek, kenangan sih. Nangan sendal aing Jo. Sendal aing leungit sebelah. Sendal. Kumaha sih kok bisa leungit sebelah kitu? Dibalangkeun ku si Lecau nal aing. Ka mana? Teu nyaho geus capek deui aing nangan, tapi teu kapanggih-panggih. Ka mana ge? Dah kan ucing merendek nggak sih ama? Kira aku Jo ucing akan sendal. Bisa jadi bek, pan aku sama hanyir. Sendal lagi pasti hanyir. Pajar lauk bener ta. Geus Jo aos lah. Mabur sabar tuh, anu nangan sendal deui. Lah bek, sendal goreng ge. Kudu beda teh angan. Atau bagusan sendal aing daripada beungeut sia mah Jo. Pindakeun amat sih ngomongna. Mas Jo, mending bantuan aing nyaran sendal. Hayang aing. Jangan bisa sorangan lah. Pinakeun. Kamarana ya budak kare amat. Tumben. Woi, Tip. Mana sih perup? Tanya aja, Met. Tak sih jauh di dia sih perup. Temanggi aja, Met. Aing ge karak datang doang ka dia. Aing, kemana eta budak? Aya naon kitu senangan si Subek. Ngalunjak eta budak Tip, menyain babetku sendal. Bener sih, Met. Oh iya sendal lah, buang kayak kusia. Bau tai amat, Met. Sendalna. Pansen jiduan suku aing, butai sih butai. Hampura, Met, tak sengaja. Terus sengaja. Lap kusia, gila aing kudu disertu ima. Pira aku kudu disertu segala eta. Tolak, pancing lu sama najis. Nggak segeraan, lap suku aing bisa jadi borok. Oh. Geus lah nya gede suku. Kalau kalak. Saya tak tumben-tumbenan awe di dinya. Wow, jadi mau bidadari. Non simang jula jele baik cau lain kami. Ya, juga seamat, Neng. Hak dong. Ges kaditulah ulah ganggu. Ih, Neng, gelis-gelis juga seh. Bodoh. Terdatang bulannya. Sotoy. Biasana awe emang mun datang bulan, Be. Sok judes ka jelema. Ih, ku so tahu. Emang mamang jelema. Wadidaw. Atuh jelema, Neng. Piraku na banget orang kos Aliando, pajar lain jelema. Masya Allah kos Aliando cenah. Banget kos badogol cau ge. Eta si aing ngomong kula mosret, Neng. Geus ulah galak-galak mending ngagitar dibari ngalagu jeung urang. Ges mang ulah kaciri mantak goreng suarana. Dengekeun be heula. Ges nyaho lah mang pasti goreng sarojeng banget mamang. Ih, pinekeun gelis-gelis. Bodoh amat. Misal kali itu mabun. Hongges. Op mau hakantai cuma judes. Geus kucing eta, Met, sendal ja bau tai. Oh, ku bawa tai sendal. Saya ulang, nang perup. Aduh. Kunahan teh jelema? Mang maksudnya naon malebet urang make sendal. Naon si Neng? Naon si. Maksudnya naon ieu mang malebet urang ku sendal. Saha nu mabet Neng? Tuh sendal urang mah aya. Lah alasan mana botai di sendal. Muntah gelis digelutan ya koing Neng. Jadi masih sieureub-eureub nu tadi koing dibelakeun. Wah, ini musim sendal aing. Lumayan bagus kene. Beh, pas deh. Kebenaran jasa, dasar mah sendal aing leungit. Woi, selain gua kamase tak? Waduh. Hampir ada. Buan, buka kamase tak? Naik. Makanya, kabur lah.
Kadek sih, woi. Sendal aing dipaling eta, woi. Wow, gelis amat cewek tip. Oh, ya met. Sikat tip. Neng, nek ka mana? Dibalik. Nek balik. Emang balik ke mana? Ke kuburan. Eta sia, nu bener, Neng. Atuh ka imah lah, manyata ke kuburan. Pakai nanya dek balik ke mana deui? Nah, bisa memet nanya nongko salah bae. Neng, emang orang mana gitu? Perasaan lain orang dia ke? Soalnya karak manggi. Oh, bener. Orang mana sih, Neng? Orang dia kok. Pira ke orang di, Neng? Orang-orang dia. Cuma keletik orang pindah ke Bandung, nuturin kalau orang anu keur gawe. Oh, pantasan be terkenal. Tapi kuari nek cicing di dia meren. Kayak nama. Wah, tip. Geus nya dek balik heula. Bodo-bodo amat, Neng. Kenalan heula tuh. Oh, Neng, kenalkan orang Latif. Naon sia aing heulan. Kenalkeun Memet, jawara di lembur ieu. Negara dahar, Neng. Urang sih, Pak. Oh, si Pak. Geus Neng gerak balik mesin di tangan ku emak. Atuh. Sing adenya amun labuh udang sorangan. Wah, jalan anyar tip. Tanya lah. Tim nekun sih mah. Karunya tuh jakal leugeuda. Ya, leugeuda embe bon seungit sia. Udah lah. Aduh. Woi, siapa berep halam jada sia. Hampura min, aing udah jelema edan tuh. Di Maedan. Woi, adieu sia. Waduh, di Maedan leupas eta mah. Bek, tambun aing bek. Eta sia aing disebut jelema dan leupas. Adieu sia budak. Eta sia. Min, main lagi sih. Terus lu makan gitu. Ayo di Maedan leupas tuh nakadekan jelema. Jauh, tapi cuma edan. Sabar, Ben. Ayo sia udah kemasir perep, cekalan tip. Oh, meh. Awas sih, nik naon sih sia? Nek naon sia mah beteng ku sendal. Sama nih. Ulah tong aku sih, Bek. Ih, tengah ateng mah. Nges awas ya. Ih. Sia, sendal sing sia. Naon saya bereng sendal? Enggak sing sia, loba keneng mah di mah. Oh, tah. Oh. Wah, lumayan, Met. Bagus ya. Aduh. Woi, Maedan mau berbae. Udah ke. Apa dulu ya aing lah. Kita udah cuma edan, Mbak. Ayo main balik. Ayo sia. Nek mana deui sia kuari, ah? Ampun mang, ampun mang. Urang mah dititahan si Memet ting Cilatip nyokot sendal mamang. Nan maksudna sir perep. Oh, jadi sia nu tahan sieun nyokot sendal aing. Mang orang matanya nanan, Mang. Bohong mang, bohong. Wah, parah sir perep. Woi, adieu sia. Ada kan polisi. Aman, aman. Akan saya baru dak. Udah terus mang, udah diberi ampun.